betah saatnya nama hirup jadi urang lembur teh. Keayaan alam anu masih kene asri, jauh tina polusi, jeung gandengna ku kendaraan anu balawiri. Siga harita nalika kuring matuh cicing di tempat ngaji nu aya di pilemburan, masih keneh lega pasawahan jeung tegalan. Masjid oge tempat wuduna teh masih keneh dina balong atawa dina kulah anu lumayan lega jeung caina oge bersih. Ogo oge cai nu ngamalina teh tisirah cai seke. Kuring sapopoe cicing di imah salah saurang guru ngaji. Ari imahna eta guru ngaji teh nying hareupan masjid. Jadi pahareup-hareup jeung masjid. Lamun pareng rek ngadon ngajar ngaji teh teu jauh indit. Da puguh masjidna nampe pisan deket imah. Kuring sajabati diajar ngaji teh sok ngadon mantu-mantu kana pagawean guru ngaji. Nya ngarumasakeun kuring ngilu cicing di imah eta guru ngaji. Hiji mangsa kuring mantuan guru ngaji anu keur ngurus sawah. Kuring daek mantu-mantu kana pagawean eta guru ngaji teh nya itung-itung mihapekeun awak jeung mihapekeun beuteung. Jeung kadang deui lamun pareng guru ngaji kuring meunang milik, kuring oge sok kabagian. Nya kuring sok dibere. Harita kuring jeung guru ngaji geus sariap-siap rek ngadon balik di sawah. Sabab wanci geus ampir nyedek ka sareupna. Malah harita geus ngadon bebersih heula. Da kabeneran di sawah teh aya pancuran cai bersih. Jang, ayo urang balik. Bisi kaburu magrib ya. Oh nyanya mohon Kang. Tekaraosnya waktu teh terus hampir sareupna geuning. Nya tah eta tandana urang betah hirup di dalam dunia teh. Sumohon Kang. Nya, ya pacul mah tong dibabalik Keun we simpen di saung, da isu oge pan rek dipake deui. Atos Kang, atos dilebetkeun ka saung ku abdi. Nya, hayu atuh. Kuring duaan lempang rada gagancangan sabab sieun ka magriban di jalana. Satepina di imah kuring oge gura-giru ka imah ngadon ganti baju. Pon kitu deui guru ngaji kuring. Sanggeus salin baju ku pakean sok dipake sapopoe lamun rek pareng ngaji. Kuring indit heula muruka kula rek ngadon abdas. Lantaran poho tadi basa kuring bebersih di sawah teh teu sakalian abdas. Di masjid kadenge adzan maghrib geus beres, tinggal ngadagoan qomat. Basa kuring keur abdas beres pisan kuring ngumbah beungeut. Sirah kuring cengkat bari teu kahaja
Panon ngareret ka palebah buruan masjid. Kuring anu keur abdas teh jadi tekebat. Sabab kuring ningali ti palebah buruan masjid siga aya anu ngagulutuk sagede bal. Kuring ningali kitu teh jadi lain neruskeun abdas. Tapi kalau jadi nyidikeun kana eta anu ngagulutuk teh basa dipelak-pelak. Nah gini anu ngagulutuk teh bet siga aya buukan. Malah beuki deukeut beuki jelas. Gening anu ngagulutuk teh siga sirah jelema. Ningali kitu mah mimiti kuring oge jadi sieun. Harita awak kuring jadi cingkeleper. Bari jeung bulu punduk jadi cingpuringkak. Kasihan kuring beki rongkah. Kusabab sanggeus aya di hareupeun kuring eta sirah teh panonna molotot ka kuring. Terus eta sirah teh nyengir siga anu ningalikeun sihungna ka kuring. Keur kuring ningali kitu teh geus teu puguh rarasaan. Sakomo tina palpabeungna eta sirah teh katinggali ku kuring. Siga baseuh ku getih. Kudu nambahan kasieun keur kuring anu harita aya di kulah bari jeung sorangan. Da puguh nu sejen mah geus araya di masjid rek ngalaksanakeun salat maghrib. Eta sirah siga anu hayang jelas katinggali ku kuring. Sirah buntung beuki ngadeukeutan ka kuring anu mimiti ngarasa soak ku eta kaayaan. Nu jadi anehna keur kuring tah atuh nu aya di jero masjid oge teh nu malire ka kuring. Padahal harita kuring gogorowokan minta tulung kanu geus aya di jero masjid. Cek darasaan mah kuring gogorowokan teh satarik-tarikna tapi weleh taya nu ngadengeun. Rek ingkah teh eta tempat da puguh kuring teu bisa ingkah. Suku jeung leungeun jadi hese diobahkeun. Eta sirah anu guglutukan teh panonna mencrong ka kuring sarta terus sungutna calangap. Sihungna rangeteng malah katempo aya getihan. Kasieun kuring geus lain caturkeun deui. Komo basa eta sirah anu guglutukan teh katinggali ngalayang. Sungutna calawak siga nu rek nyapluk ka kuring. Eta sirah ngalayang ka palema kuring anu keur ngajentul bari jeung soak. Kuring langsung inget di bumi alam. Harita keneh kuring kapaehan. Awak kagoler di sisieun kulah. Si Nur ada ngagoler di dia. Alah, kunaonnya? Nah, bejiga nu kapaehan kieu. Alah, nya geuning Kang. Barudak, hayo barantuan ngagotong ya. Hayo, gotong ka jero masjid. Basa nu ngaji geus bubaran. Nya kakarek kuring kanyahoan ku guru ngaji jeung barudak anu ngaraji. Yen kuring kapaehan ngagoler di sisi kula. Kajadianana awak kuring pada ngagotong sarta terus dibawa asup ke jero masjid.
Cek keterangan ti guru ngaji, kuring geus aya di jero masjid teh terus diruqyah ku guru ngaji. Basa keur diruqyah kitu, kuring jadi siga anu kasurupan. Malah nyaritakeun ngeunaan kaayaan di eta tempat. Di imahna guru ngaji jeung di masjid teh ngahaja di pelakan jin cenah. Ari nu di imah mah ngahaja keur ngajaga bisi aya nu ngadondrek niat jahat ka imah. Tapi ari anu di masjid mah supaya barudak anu ngajina suhud teu loba heureuy. Kitu cek katerangan kuring, basa kuring keur diruqyah. Nya kuring oge pulih deui kasadaranana. Sanggeus kuring sadar sabihari deui, kuring nyeritakeun kejadian anu katinggali sarta kealaman ku kuring. Basa kuring keur abdas di kulah eta. Kuring nyeritakeun ngeunaan aya sirah buntung anu ngagulutuk ti buruan masjid nyamperkeun ka kuring anu keur aya di kulah. Akang ngabejaan kasalareanya dengekeun regepkeun yeu. Mata kelamun rek salat teh ulah diengke-engke. Batur geus araya di masjid ari ieu kakarek abdas. Tuh, pan kitu balukarna. Tah, eta teh jin anu ngahaja nyingsieunan ka urang. Pang-pangna mah ti mimiti ayeuna lamun ngong ajan teh urang kudu geus siap-siap aya di masjid. Nya, regepkeun yeu. Kuring meunang keterangan ti guru ngaji ngeunaan naon bae kejadian anu karandapan ku kuring. Malahan kejadian eta oge aya hubunganana jeung kejadian basa kuring ningali aya awak anu eueuh sirahan. Geus kaalaman ku kuring sababaraha poe anu geus kaliwat. Cinekna tina naon bae kejadian anu kaalaman ku kuring netelakeun yen di imah guru ngaji jeung di masjid teh anu sok dipake sapopoe barudak diajar ngaji. Nya di dinya teh aya jin. Cek katerangan mah malahan eta jin teh ngahaja sina aya di eta tempat supaya barudak anu diajar ngaji teh teu loba heureuy.